Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ikhwan akhwat yang saya cintai. Nais ingin mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron, untuk kalian yang sudah mensubscribe channel Nais Nurjana Official. Dan buat kalian yang belum subscribe, ditunggu sodakohnya, karena sodakoh itu bukan hanya dengan harta, tapi jari kalian juga bisa dipakai untuk sodakoh. Insya Allah dengan sodakoh kita semua dijauhkan dari balahi. Caranya bagaimana? Subscribe, aktifkan loncengnya, like and comment. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area keneh ya teh. Tacan tunduh. Tacan tunduh tacan. Atuh pira kue ningali mubali geulis tunduh. Kapetir jalan aleur, kamakam jalan sempit, hadir maniseur, nu ngajawab salam manisaeuti. Bade moal ngaos teh, bade moal ngupingkeun teh. Siap jawab salam cing kompak siap. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Al-hadis. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajangan, para ustad ustadzah, khususna kersana guru urang sadayana pangarsa di dieu, urang doakeun mudah-mudahan mantena masing disehatkeun, masing dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun ilmuna, ditambih-tambih milik rizkina. Ari Bapak osok ngadoakeun Pak Ustad tara. Ibu osok ngadoakeun Pak Kiai tara. Osok tara. Kade ajengan kiai guru eta kudu pangheulana di doa, sabab sagala kebutuhan urang hirup di alam dunia henteu terlepas jeung nu namina kiai. Leres teu? Jawab cing kompak ce. Acan. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Sok atuh cing kompak ce. Kaluargan sorana. Lamun tadi kaluargan sorana didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siap. Sakali deui tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kasurupan. Bener aja. Neang nalika di urang geretek teh aya kasurupan. Pasti neang teh lain ka imah preman tapi ka imah saha? Kiai. Sakali deui tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kasurupan. Kamautan. Nyolatkeun mait.
ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Di dieu kiai sok ngagotong mayit aja. Cek si Ujang ieu kiai cek. Allah ya Karim sampai orang digubrakkeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng mangkaning janten ajengan kiai lah hese gantina leres henteu. Leres henteu. Lamun misalkan ayeuna RT aya RT di dia ya. Aya Pak RT. Lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu ngagantikeun betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Leres henteu. Mata urang doakeun guru urang di dieu mudah-mudahan masing panjang yuswana tur barokah amin. Ya Allah ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para pemimpin urang masing sarehat. Pak RT sumping Pak RT. Aya ge Ibu RT. Pak RW na aya Pak RW. Pak Kades aya Pak Kades. Ibu jawab cing jujur osok ngaduakeun Pak RT Bu RT tara. Karena pengajian ini pan abdi yakin teu sadayana sumping teh leres teh. Palingan ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Nu ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawana. Hapunten ieu teh Kang Uyos abdi ceramahna dikieukeun. Ibu Uyos dikieukeun. Atuh da ngaji zaman ayeuna mah lamun teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Mata Uyos dikieukeun. Moal narekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal di bahanan. Astagfirullahaladzim. Naon cenah buktina neng nangis hawana kana ngaji teh berat. Tuh Kang tingali ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah anu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya nu ngabanting, anu nakol, anu najong, nu ngabanjur. Ayah alasan namanya kanu jadi budak ngarah budak teh daek ngaos atuh budak teh angkat ngeungkeuy ngabandaleut arek ka mana arek ngaji di masjid aya di madrasah di kobong oge di bumi ustad aya barudak nama ngararaji, tapi realita bukti menjawab inung nama balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyatrekan tip di dia aya ibu-ibu nu pagawean model gitu aya nu kitu nu make kerudung kumaha
soleh, hayang gaduh urang kali anu solehah kudu dituturusan, kudu dicontohan kusaha ku indung bapakna. Kartos henteu. Da budak mah moal jauh atuh Bu, buah anu jatuh moal jauh jeung tangkalna. Jadi lamun ibu hayang gaduh urang kali nu soleh teh pilari heula soranganna geus soleh acan. Aja geus soleha acan. Ari salaki ibu geus soleh acan. Paingan budakna bedegong oge. Jadi lamun hayang gaduh urang kali nu soleh teh urang ge kudu soleh. Contohan nu sae nalika mung adan di masjid teh da bapak-bapak mah osok kieu biasana jang tuh geus adan juk gerak ka masjid. Leres kitu kuduna mah kieu jang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid. Tadi mah juk ari ieu mah hai. Tadi mah dititah ari ieu mah dibarengan. Kartos henteu. Minimal urang kali diajar ti sepuhna huruf hijaiyah atuh Pak ajarkeun teh. Bu ajarkeun huruf hijaiyah. Iya. Nepi ka budak bisa maca kana Al-Qur'an, bisa salat cing bener, doana cing bener eta teh janten amal jariah kanggo sepuhna. Cek si bapak ka urang kalina, ujang sok ka dieu ayeuna mah urang diajar ejah-ejahan jeung bapak. Urang diajar huruf hijaiyah. Mangga Pak cek budak tah ujang anu kieu teh ngaranna alif. Alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna alif. Atuh budakna keur sakola nyekelan paklot eta teh kaluar ti imah ningali tiang listrik eta oge. An kade bapak hudang subuhna ulah kabeunangan. Ieu mah sare tiluan indungna bapana budakna di tengah. Setengah tilu budakna hudang ceuk ngahudangkeun indungna. Mah tingali itu di jero samping si bapak aya Ali. Tapi si kitu ceuk matakan kade si bapak ulah kabeurang. Didik urang kali teh cing leras, mun hoyong gaduh urang kali nu soleh sok namian cing sae pan nami teh janten du. Nami abdi Nais Nurjana cahaya surga, matakan abdi mah rek di mana oge angger bercahaya. Oh iya lampu kabeh. Pasian nami nu sae Bu nyandak tina Al-Qur'an mangga. Nyandak tina nama Rasul sok wae. Nyandak tina sahabat Rasul mangga. Cek si ibu teh mohon yang Nais ibu mah nami murang kali teh bade nyandak tina Al-Qur'an. Saha ieu ibu namina? Ieu mah namina teh Cecep Dolimin. Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Asep Murtadin. Ari ieu nu istri saha ibu namina? Ieu mah namina teh Iis Saetonia. Maknya ngaran budak setan. Kade Bu kewajiban pertama tinu janten sepuh kanggo putrana ayu sina ismahu bere nami nu sae. Jadi warisan pertama anu dibikeun ku sepuh jang putrana teh lain harta, lain jabatan, lain tahta, tapi nami anu sae. Didik cing leres pamita tiasa lebetkeun ka pasantren. Titipkeun ka ajengan, titipkeun ka kiai.